bari jeung teu parogoh mah kadang-kadang sik jongklok. Sepi wae, jongklokeun we. 2, 3, 4, 5. Nang peser ieu. Amin amin. Assalamualaikum sampurasun wargi sadaya. Dulur salemur baraya sadesa oge tetangga anu aya di kota. Wilujeng sumping deui dina ngawangkong sareng tukang. Nyaeta ngobrol sareng seorang tukang nu luar biasa di balik profesina nu biasa. Sim kuring Kang Adi Ahmad ayeuna bade jajan sambil ngobrol sareng seorang si abah-abah Kang Cilung. Cilung teh sederhana tapi di balik gulungan aci jeung saos aya carita kahirupan. Carita hiji tukang cilung anu henteu loba gaya tapi pinuh harti jeung pangalaman hirup. Wilujeng. Let's go. Naon teh mah? Naon cilung. Cilung Oh, cilung naon aci digulung gitu. digulung. Tos sabaraha lami? Jadi calon nu kieu tos sabaraha lami? Aya 3 tahunan Wes 3 tahun. Oh, Mana we teh ti anu mengkene? tuh. Oh, nembean ya. Oh, Ai kawit naon nih? Calon kawit naon? mah ngabeca kana buah-buahan kawit mah. Oh, Lamina mah ngabeca di daerah Cibadoy. tapi Cak, Oh. Kena rongso kantos. ada ayeuna tos teu aya becanya ya namanya. Nuhun eta mah tos ke ieu tos ke lampu beca mah. Iya iya iya. Alah panas geuningan mah. Sok ngantri cenah ngantri ya ngantri. Kita bu sabaraha Mang? Di jalan. Jam 3 Kita buh tilu dugi ka dugi sok di jam 8 eta sok sok mangkal di warung bata. tabu salapan wengi. Tabu tilu sonten dugi ka salapan wengi. Nuhun. Saep eta teh? Nya aya seep, aya namih, aya Aya nabi. henteu. Oh, hebat. Hebat nabi da memangnya jajanan mah nuju ieu nya Iya. laku. Ieu rada Sok kenging sabaraha tah sa dinten tah dugikeun ka wengi teh. paling 100-an. 100 naon? 100 juta. Kadang-kadang kirang 100 oge. 100 ai modal sabaraha hari mah? Nya modal mah biasa nungtut nu kieu mah ngamitan 50 wimi aya kam latihanan kami deui biasa nungtut. Oh nungtutnya tos kenging dibalanjakeun deui aya misalkan naon? Sonten keneh Nuhun, pajeng nuhun. tos seep modalkeun deui masih kena aya waktu sieu ka wengi kitu nya. Nuhun. Ang enon geus. Sambil ngobrol we atuh Nuhun. silaturahmi. Abah saya. Bangkon. Bah Engkon. Bah Engkon ieu nu jarajan urang dieu ka Bah Engkon. Ieu tos langganannya di dieu mah nya. Nuhun. Unggal sonten di dieu. Tapi eta Naon? ngobrol sambil Sawios nya atoh di cenah ngobrol. sambil ieu ngantri ya. Atoh we Kantos sa dinten teu pajeng dugi ka teu pajeng pisan. ari teu pajeng pisan sing teu nya sok aya kenging 30.000 sareng teu 30.000 upami hujan tah kumaha? nya sami wae hujan halodo ge. Oh, jangan lagi upami sepi mah sepi we nya. Nuhun. Upami nuju rame mah rame we. Nuhun. Kadang kenging 30 teh jan tatanan naon. Tatan balanjaan tatanan naon. Eta sadinten kenging 30 cekap kanggo ieu Nya cekap we kanggo pemilu teh mah tuang. nya namutan. Namutan Namutan. nya da kumaha. Tapi cacan kantosnya teu pajeng mah dugikeun ka teu pajeng naon teh ka bumi teu nyanak acis itu. Itu Cacan kantosnya. kecan kantos gitu. Asin keju nih. Kecan kantos gitu mah nyanak wae 30.000 mah. Gaduh murang kali mah. Gaduh 5 incu ge kan di dieu sok ngaraos. Oh, Rehan, Parel, Ana, di eta pada di Muhun. Ana nu paling rajin mah mengi nguluduk we eta mah hiji teh. incunya Muhun. terus incu gitu seueur. Heeh. Di damel di mana wae atuh eta murang kali ayeuna.
Eta ngajahit di Jangmon, Hmm. ngajahit di kantong. Tapi alhamdulillahnya sok Nuhun, sanaos 30.000 ya gitu cekap nuhun, we nya nuhun. kanggo tuang Nya kanggo naon sok oge. namut heula ti warung gitu. Oh, Bila mana aya saeun bayar. tacan kantos misalkan lami teu di eta ku warung teh teu bayar-bayar. Mang tong nganyuk deui. Aya peurih tah? Pengalaman peurih teu Mang? Nya sok aya wae. Sok aya wae Kumaha tah? Kumaha tah? dina komod nuju ka beca mah. Sok Oh nya kumaha tah? kadang-kadang lamun Beurih kahirupan ame supados naon aya aya pelajaran kanggo nuhun, abdi gitu. nuhun. Nuju ka beca mah komo nya Heeh. kadang-kadang teh can narik, tuang palai namut isin kan. Kadang-kadang aya narik nu teu paruguh nu mabok, kadang-kadang sok nya sok aya pusing gitu. Kadang-kadang lamun bari jeung teu paruguh mah kadang-kadang sik jongklok. Teu bakat ku pusing nya. Begitu pusing kesel gitu nya. Nya Sepi wae jongklokeun we. di teun artosna teu Dayang. mayar, Heeh. radang tenaga teu mayar bari jeung nya teun we. Jadi weh kana Jadi we icalan kana nya nuju buah-buahan heula. nuju ngabeca jadi emang teh sok nya sok amek we. Kadang-kadang dijongklokeun kadang-kadang ribut Oh iya. Sareng eta teh anu muatan muatan anu teu mayar teh ya jaba karek preman ngarisan jaba teu mayar. mayar jaba amek ituna nih. Itu mah teh emang bari jeung talapas siaganya Pami nuju ngabeca mah kantos leuwih teh nyalak hati situ nya. pemilik Karena si anu teu mayar teh tacan pernah nyuruh ngabeca oge teh nyandak pisan aya man we nya aya wae rezeki nu mangan kadang-kadang nya kitu teh rezeki mah pasti aya wae nya. mohon aya wae alit-alit teh kengeng wae artos mah teh Aya wae nya. sa salit ge tara tuluy ka lengoh Pokona mah bade kekengan ageng, kekengan alit oge. nya terasa berusaha Berusaha we nya. nya terasa kajenteng awak teu berenang Pokona mah rek sakeudeuk tegar we lah pokona mah. nya Jadi bersyukur aja. nya cara nya ngurus da kangaranan ieu nya sok aya wae Iya, iya. sok aya wae ka pusing Heeh. sok aya pusing tapi terus pusing eta di ieu deui disyukuri deui gitu. Iya. Tah aya ieu teh mang pesen kanggo pedagang-pedagang nu sanesna anu ngalami misalkannya anu icalanana teu pajeng gitu. Nuhun, Sepi wae nuhun. naon tah aya pupeujeun teu kanggo nu icalan supados tetep sapertos ti Abah tegar gitu tah. Nya rencangan sok aya pusing naonnya rencangan Heeh. kadang-kadang si abah ge sok lewatkeun kitu Heeh. sok aya pusing tapi ditenkeun deui kena carosan nu tadi teh disyukuri gitu Syukuri. alit gedena da icaranan teh tangtos Ja- eta ge rencangan sok wah pusing wae amok Iya, iya. kumaha ganti deui Icalan gentos deui naon deui, icalan naon deui nya. tapi iya nanti ya syukuri we cing teh ngaranan dagang mah Jadi pokok nama inti nama ieu sami sing juga bahasa Inggris pokok nama panginten inti nama di iya we syukuri we nya. mau disyukuri we Anu penting mah berusaha hasil mah diserahkeun ka Allah gitu mah mohon nya. di jadi kumang kebe hasil nama Pokona mah anu nangtoskeun aya hasil nama Allah nya mah. mohon aya rezekina jeung leuwih nama komonya Nya. ya syukur atuh kirangnya syukuri wae Pembelajaran hirup kanggo nu anom Iya, bahnya. iya. Kadang-kadang kan ari nu anom mah urang teh sok hayang geus sarupateun geuningan. Iya. Gedebas-gedebus hayangna teh langsung majeng we upami Iya, usaha teh geuningan iya. langsung ieu we. Iya. Padahal kan kedah naon istilahna mah kan dan nomin lagi ikhtiarnya bahnya. Mohon Ikhtiar dari hasil namanya kumaha Allah we masih rezekina. mohon gitu Alhamdulillah. Hmm. Upami barangkali tos aya nu Nu opat atau segala do ke rumah tanggi gitu nya tos rumah ieu. tanggi. Aya nu tacan nikah Hiji deui bungsu bungsu istri pameget
pamagat. Nyerenkeun atuh nya. Tos damel Teu acan sekolah kene. sekolah kene di mana tah sekolah? Dapa ngeunah nih bebas dapa Sekolah di SMP, SMA, di SMK. SMK. SMK itu Katapang Gratis bayar ayeuna mah. bayar Bah, oh, tidak gratis. hari 30 bayar nanti mana tuh Abah? Hari Abah kekengengan 30 mah tuh. Bayar Nya, sekolah sabaraha nya mah kan? kadang-kadang tak enak teh dibantos ku putrana pun lanceuk ku Acep dibantos enak teh Hmm, tahun kemari iya iya. dibantos ku naon wae ku pasti dibantos ku putrana pun lanceuk ku di Teh Haji Oh, alhamdulillah ya aya sudah berarti aya kan ayeunana rezeki murang kali katanya. mohon dibantos enak teh. Ya, jarajan ayo. Ayo jara rajan ya. Upami modal awal nama rada abot pentenya udah Mohon bisa roda gitu tapi aya kanggo modal sadi dinten nama. ya biasa aku 50 lah kalau saya bumbu mah saya bumbu mah mereka bumbunya kalikan mah kadang-kadang 200-an sekalian gitu. Atuh modal 50 mah atuh janten kana 200 sadinten mal. Wah, Mal wah. modal 50 Paling ke 150. 150. Opat ya guys. Tilu kali lipat tanya. Untungna ageng oge nya. Oh, peminuju lancar mah pemerintah ieu mah biasa teh ya. Kadang-kadang ke rumah ge kan nambut ya di dengan tali teh ya. Namun ke rumah oge. Iya, tapi alhamdulillah henteu dugikeun ka naon istilah nama pisan mah teu samatan oge henteu dugikeun ka henteu kabayar pinanya. ai sematan ayeuna gaduh keneh ke Bang Keliling. Tilas naon tah aya we. Nya biasa we teh butuh bisa Iya. ieu Nya dasar dana ge bakat atuh. nya Kartu butuh. satu butuh ngan ari ka warungan mah enten edan lamut nya dibayar kalau ka warungan mah tarageung Lainnya kan murah kali menuju anu tos rumah tangga misalnya di murah kali masih kena sekolah masih kena aya gaduh harapan naon tah harapan abah kanggo keluarga orang kali ya harapan mah mudah-mudahan sing sehat teh bari jeung cara ngalakonan anu moh nunggu waktu moh dikena ya belum manfaat lah dari ajeuna gitu biasa usaha kangge urus anak maju carana karena ingena mudah-mudahan mah sadaya mungkin aya kajian nya padahal mah upami urang teh aya dan masalah ekonomi sedangkan ekonomi teh anu masih hana teh Allah ya, tapi orang malah kebihitin masihan gitu kan. Ya kadang-kadang sok itu sesuatu dah. Ya sok pusing gitu, mau di nanti mau disebut-sebut kayaknya kelakuan bapak mah. Iya. Mau ya gitu aja mau disebut-sebut. Pusing ya. Sok supaya pusing ya. Nah, ada jalmi makan kan. Sok kakenaan ku awah gingsir teh geuningan. Pusing. Nah, kan nya seperos tadi kan. Disyukuri we sakedik oge. Iya. Terus upami sahur eta nama sahur kusadedi ya. Kusadedi. Lamun orang bersyukur, insyaallah pasti bakal ditambih eta kenikmatan teh. Tapi upami orang kufur, azab Allah lebih perih gitu. Katak daripada orang mikirkan kapusing bari diazab, nya mendingan saya tiko ge disyukuran deh nya banyak. Iya kan di. Eta barudak entos balanjana. Atos. Aku tak acan. Di sabaraheun mah di etangga. Di tanya bili ieu kebujang sonten ieu teh. Abina ieu. Sada aku teh belum. Bilap deui ngitang mah. Mak eta CF teh sakieu CF. Kela acan. Aya keneh adonan mah Di mana di bade ngadonan. Iya kanton ngadam. Sok mang meh tereh sok. sok ku manghawe. CF teh eta we nu eta we. Oh mangga. Ieu sabarahan deui mang. Tadi sabarang. Lukanya iya. Sadayana eta we. Ya ieu heula we urang bayar bilih eta bilih. Tadi genap. Ya. Etang mah ieu. Sok sabaraha Nya sabaraha. nya Ieu kieu we mang lah ieu sareng ieu sadayana janten sabarahaeun we. Sareng ieu janten sabarahaeun. Di kinten-kinten sabarahaeun mah. Sareng ieu sareng ieu sate kok ieu. 15 15 naon? 10. 150-an. Oh. Tapi lah bilih kirang kita. Sabarahaeun atuh ieu?
yang pemikat kan mas 150-an. Oh iya sadayana 150-an. Anu tadi sabaraha? 150-an teh. Oh sate kos 150-an. Ya, Berarti ieu sabaraha deui ieu teh sakit teh. luka Upami ieu satengahna nya, Oh. satengahna teh 150 berarti sabaraha 75.000. Oh, Tah diambil setengah deui sabaraha ieu. Jadi saparapatna sabaraha? 35. Ya, 35.000 berarti. oh, 35.000 nya. 35 35-eun. nah itu kinukele tetep tadi. Tadi Oh, janten sabaraha? Itu 35. Oh tadi kan dia teh sakumaha deui? Setengah deui. sakit. Oh jadi 150. Pak, Itu 150-eun lah. 100-an ya. Wah, 100-eun leres ieu teh. Iya. Aslina? Iya. Ridho teh emang. Ridho kan pemain kelangkungan kamang bisa ridho deh. Ikhlasan. Kelangkungan kamang. Nya teu naon. Ieu mah upami henteu eta mah aya nu album itu CF di dia gitu. Tak tahu CF kan di dia gitu. Mangga. Oh CF kan. Iya. Ya bayar heula we emangnya. Ngan nya kitu sekali deui kuy Nya. kelangkungan kamang. Terus ieu nya teh angin naon we geus. Segala anak. Ieu mah. Ya, sakitu cekep Bang. Langkung. Langkung kumaha ya? Ieu sakitu. Yo. Sabar. Sabaraha eta? 2 3 5 Oh, 150. 140-an. Hiji, 2, 3, 4 geuningan Bang. Langkung teh bet kamang. Ah, maknya cikan kene langkungna. Tah, langkung. Hiji, 2, 3, 4, 5. Apa doang deh ya ini. Cing kebajikan. Sampai yang ini pasti Amin amin. Dari ujian kehidupan nggak boleh gitu. kasih sedih. Lumayan telepon kan sakit agak sakit Dapat terima ya rezekinya misalnya. Memangnya channel saya non ya sih sabar ya lah dan memang kehidupan penting orang nolak gitu. Mudah-mudahan bang yang si abah iya cing kemajengan piwajuan oge ti abah tapi nggak kemajengan ya enak mah iya CF kan heula tuh abi mah pamitan heulanya perwiosnya kesana kepada di kesana ya bukan nun sing kami ini na sang tarik sini keimanan sing dengan keimanan nak sebut amin ya bang yang selalu kena segala saya nana moran nana segala sama dengan moran sampai enak mah jadi we lanjutkeun deui eta we CF kan ya iya jadi kalian mau ada di sini tetap saya di sini ya semoga pada pada pamitan ya terus kali di turun ya nuhun bah assalamualaikum. Ungsat itu wargi sadaya obrolan atanapi kawangkong sareng tukang. Ieu mah mung saukur hiburan. Mugia aya hikmah nu tiasa dipetik. Sim kuring Kang Adi Ahmad. Sejak amit mundur amit mungkur mugia pakapang deui dina sanes waktos. Hatur nuhun permios. Wassalam.